Mark nih, ku aing da. Utusan kesopanan ka. Punya teh jangkung badak cenah. Cenah ka dia nu ngaran opik letakna. Teu sieun aing ku si opik letak komo di dinya. Ih, punten Kang. Da ieu asa nama euy. Ieu mah mang nya kacar kicir teh. Da asa nama komplek jembatan euy. Da ieu bener. Heueuh lah bener moal salah urang mah. Terus aya karakter dina hate ieu. Heueuh tuh warungna ge da. Ieu bener. Opik letak ya. Heueuh da warungna mah ieu euy. Di jelemana eueuh ya. Tapi heuy. Pugel. Heueuh da ieu euy. Asa ieu kareteg hate aing mah imah Mang Unyil teh. Da cek Pak Opik leutak ge jalemana teh ciri-cirina jangkung badag. Aya kieu ya. Punten. Mangga. Sahanya euy. Aya naon kan? Pada kasar dia. Abi teh kapiwarangan pugu katitipan ieu teh ku Pak Opik. Ka Mang Unyil cenah. Ciri-ciri teh jangkung ageng Mang Unyil teh. Da di dieu caket jembatan cenah da aya di bumi di dieu mah. Teras kitu ieu. Naon maksud dinya? Umpak opik aing mah geus puguh segede kieu lagi ngomong cik atuh ngomong teh sing aya kasopanan di dinya teh. Maksudna naon di dinya? Ih, punten Kang atuh da. Abi saudara Opik ieu cenah Pak Opik leutak. Unyil teh jangkung badag cenah. Ieu mah leutik atuh. Segede unur-unur. Ah, jadi euy. Ka asa beuki musim jelema hiji. Geus beuki ngaledek jelema ieu maksudna naon sih? Cenah ka dia nu ngaran opik letakna. Teu sieun aing ku si opik letak komo di dinya. Mark nih, ku aing da. Utusan kesopanan ka aing. Maksudna ka sada dinya teh bener. Ih, Pak Opik piraku euy. Da jebut nama gede jangkung badag. Ieu sagede unur-unur. Are kasih Unyil, iya aing jelemana. Sopan pisan. Oh iya, Kang ieu teh. Udah abi bejana cek. Kang Opik leutak cenah. Jangkung ageng.